Sampurasun, Rahayu, Rahayu. Tah, tepang deui baraya Kang Ira sareng Mang Cepotnya. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan piwuruk sepuh urang Sunda ka palaputrana geuningan. Naon da piwurukna teh Kang Ira sapertos kumaha wae misal contona. Ya contona teh urang geuning sok ngadangu yen urang teh kudu cager, bager, bener, pinter, tah ceuk Mang Cepot eta kumaha ngupas atawa ngamaknaan cager, bager, bener, pinter eta ceuk Mang Cepot sangkan balarea ge bisa kahartos. Kieu Kang Ira. Nu kusim kuring kepanggih nya, nu kaharti we lah kusim kuring. Cager hiji cager. Urang teh ari manusia, jelema anu kamanusiakeun manusia anu unggul teh kudu unggul dina cager heula. Cager teh cager lahir, cager batin, cager jasmani, cager rohani. Misal urang mun cager jasmani, tangtuna urang lamun cager jasmani mah ngeuna dahan, ngeuna sare, pikiran ge tenang, ayem tentrem, beuteung moal kakurubukan, pikiran moal menit, cing urang kuningan mah moal riut. Tuh, atuh raga waruga urang ge lamun cager mah deuk naon-naon teh urang milampah hirup bakal jag-jag waringkas. Kan kadituna laju kahirupanna teh tenang we kitunya gitu. Tah ari cager, bager kumaha bager Mang Cepot. Ari bager yeuh Kang Ira nya nu kahati ku simkuring. Sabab lamun ti leuleutik urang geus didik diatik bager, urang teh boga kaasah budi urang, budi pakarti urang, akhlak urang sangkan ari ku bager mah nyaahan kitu tah geuning. Sabab ari zaman nu bager mah boga rasa nyaahan, deudeuhan, asihan ka sasama kitu, teu pandang bulu, deuk bulu kelek, deuk bulu janggot atuh lain eta. Henteu maksud teh adi urang teu pandang bulu teh jadi urang teh nyaah bager teh ka saha wae teu mandang eta si hideung, si koneng, si dadak, si waru. Tah urang teh lamun bager mah jadi ti leutik teh nepi ka gede teh urang boga sifat anu asihan, deudeuhan, nyaahan ka alamna, ka sasama jeung ka sakumna alam semesta. Kitu. Tah cager, bager, bener kumaha bener-bener. Tah labah anu katilu mah ieu hal anu rada penting oge yeuh. Pentingna kumaha? Sabab ari jama anu geus boga dasar bebeneran mah tangtuna nyaho mana nu salah, mana nu kudu, mana nu ulah. Nya. Jadi lamun jama geus nyaho bebeneran ti leutik dina kalakuanna ge kudu bisa nete semplek, nicak semplak salah lain kitu atuh. Nete taraje, nincak hambalan. Tah eta maksud Mang Cepot teh. Nete taraje, nincak hambalan, tata titik duduga peryoga. Jadi mun urang diajar nyaho bebeneran, hirup teh ati-ati. Letah ulah saucap-ucapna, soca panon ulah satinggal-tinggalna, pangambung ulah saangseung-angseunna, cepil ulah sangedangu-danguna, lampah dua kenca katoho suku jeung pandangan jeung kalakuan ulah sa rumpad rampidna gitu geuning aya nyaho bener mah gitu. Mudah-mudahan ulah jadi para koruptor, ulah jadi pamimpin anu ngagalaksa karahayatna sebab nyaho mana nempatkeun nu bener jeung nu sabenerna. Tah cager, bager, bener, pinter. Karena pinter kumaha tah pinter? Atuh tangtu. Sabab urang teh kan dikesakeun ku Nu Maha Kawasa teh gaduh budi pakarti. Teu nya ari manusia mah lamun teu ngakal moal ngakeul. Matak jalema teh ulah naon ci? Urah cameot we cineteng we kahayang we hadae kudu motekar. Motekar pikiran teh. Motekar akal budi teh sangkan bisa ngolah alam, bisa ngamangpaatkeun kalayan, bisa secara kreatif urang teh ngagarap naon anu jadi pakasaban urang kalayan ngamangpaatkeun rupa-rupa sumber alam atawa ngamangpaatkeun hal-hal anu tina kaparigelan urang
pikeun kamajuan, pikeun kesejahteraan orang jeung masyarakat. Ta eta urang kudu pinter teh sabab lamun pinter mah tangtu budaya jeung peradaban urang manusia teh bakal binangkit ulah cindetem sabab bangsa nu maju tangtuna gumantung karahayatna nu kudu palinter kitu. Tah hatur nuhun ieu Mang Cepot sakitu munelna ieu Mang Cepot mah nya engke urang bahas deui dina pertemuan atanapi dina channel YouTube tema nu sanesna deui nya kitu Mang Cepot hatur nuhun Mang Cepot. Siap komandan. Aduh sampurasun hatur nuhun. Rahayu.